Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda. Alhamdulillah, neme beres nyarioskeun sifat anu wajib di Allah, anu mustahil di Allah, sinareng anu wenang di Allah. Pantun muka video sateuacan anu ieu. Ayeuna bade nyarioskeun sifat anu wajib di para rasul, sareng anu mustahil di para rasul, sareng anu wenang di para rasul. Anu wajib di para rasul opat. Hiji sidik, dua amanah, tilu tabligh, opat patonah. Hiji sidik hartosna bener dina sagala rupi ucap-ucapanana, sagala rupi sasawuranana bener, akhlakna bener, tingkah perilakuna bener, beritaana kabeh bener. Lalawanana sifat sidik kadiban bohong, mustahil para rasul bohong. Teu meunang urang ngamang-mangkeun kana kabeneranana, kana kajujuranana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nya kitu deui kana kabeneranana nabi-nabi, rasul-rasul anu sateuacan Kanjeng Nabi Muhammad. Urang kedah nyonto kana sifat salah sawios sahabatna Kanjeng Rasul Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar waktos ditaros ku orang-orang kafirin, waktos Kanjeng Rasul neme weh Isra sinareng Mi'raj, nyarioskeun kana naon-naon anu kapenak ku mantenna saueuh di saperjalanan Isra sinareng Mi'raj. Orang musyrikin makalah nyengsarikeun naros ka Abu Bakar anjeun percaya kana naon-naon nu dicaritakeun ku Muhammad, kumaha awalaranana Sayyid Abu Bakar bari senyum. Kaula lamun Muhammad anu nyaritana leuwih ti dinya oge kaula percaya kana naon-naon nu diomongkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Tah kitu urang oge kudu nurutan, kudu nyonto, wajib urang percayana homo kana Al-Qur'an mah. Saur Kanjeng Rasul Al-Qur'an teh kalamullah, wajib urang percayana. Teu meunang ngamang-mangkeun kana hiji harap oge, murtad, kafir lamun ngamang-mangkeun. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sing dijaga diraksa keimanan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua, sifat anu wajib di para rasul teh amanah. Hartosna amanah teh terpercaya. Walawana sifat amanah khianatun sulaya, mustahil para rasul sulaya. Katilu, sifat anu wajib di para rasul teh tabligh. Hartosna tabligh teh nganepikeun kana naon-naon anu kedah didugikeun ku Kanjeng Rasul atas parenttahanana Allah Subhanahu wa taala. Nah dina perkara amru bil ma'ruf, marentahkeun kana kasayan, ngalaksanakeun bahwa salat teh wajib, puasa teh wajib, zakat teh wajib, kanu mampu, kanu boga harta, kanu nisab, munggah haji teh wajib, kanu nisab. Nahi anil mungkar, ngalarang kana pamungkaran, bahwa ngalaksanakeun maksiat anu teh kieu balesanana, ngalaksanakeun jinah teh bakal kieu balesanana, ngalaksanakeun kana perkara-perkara riba teh kieu jeung sajabi-sajabina. Kin dina panjang lebarna insyaallah dina kapayuna we engkeun ngahanca kana hadisnya insyaallah.
Salit demi salitnya dituntut. Lalawanan sifat tabligh teh kitmanu nyumputkeun mustahil para rasul nyumputkeun perkara-perkara anu kedah disampaikan, moal korupsi ayat, moal korupsi wahyu para nabi, moal para rasul, terutama Kangjeng Nabi Muhammad SAW wajib urang percayaan kana sidikna, kana amanahna, kana tabligna. Nu kaopat sifat anu wajib di para rasul teh patonah, artosna patonah teh pinter. Lalawanana sifat patonah teh baladatun bodoh, mustahil para rasul bodoh. Buktosna ku Allah Subhanahu wa taala para rasul teh diizinan nyerat, pinter, hafal kana mangrupikeun cariosan kana naon-naon anu dicarioskeun ku Allah Subhanahu wa taala kahafal. Al-Qur'an anu sakitu seueurna kahafal, hadis-hadis kahafal, seueur hafalan-hafalanna, teras dina bab ekonomina, teras dina bab perangna, pinter palalinter, tiasa ngelehkeun ka musuh-musuhna. Dipaparin kapinteran ku Allah Subhanahu wa taala. Wajib urang percayaan. Teu meunang ngamong-ngomongkeun. Wah bodoh, nauzubillah. Pinter para rasul, mustahil bodoh. Eta sifat anu wajib di para rasul, hiji sidik, dua amanah, tilu tabligh, opat patonah. Hiji anu wenang di para rasul, sifat manusiawi, kalmarodi sapertoskeun kakeunaan ku teu damang, hoyong tuang, hoyong leueut, hoyong berkeluargi, hoyong gaduh bojo, hoyong gaduh keturunan, eta manusiawi menang saja gitu. Sah saja. Beres. Qaid anu 50 anu wajib di Allah 20, nu mustahil 20, jumlah 40, tawan menang di Allah hiji, janten 40 hiji, nu wajib di para rasul 4, janten 45, nu mustahil di para rasul 4, janten 48, hiji nu menang di para rasul janten 50. Alhamdulillah. Wajib eta kasadayana kaum muslimin muslimat mukminin mukminat di mana bae ayana anu tos kataklif ku hukum syara anu tos mukallaf wajib nganyahoankeunana kana naon-naon perkara anu wajib di Allah, anu mustahil di Allah, anu wenang di Allah, anu wajib di para rasul, anu mustahil di para rasul, sareng anu wenang di para rasul wajib eta. Wa kalafa syar'an wajiban alaihi ayyurafa ma qad wajaba lillahi wal jaizi wal mumtani'an. Wallahu a'lam bishawab. Dicekapkeun sakitu insyaallah kindi lajengkeun kana cariosan anu sanesna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.